biasanya kan lamun penting eta kan sarena biasanya di atas jam 12 antara jam 1 jam 2. Terkadang orang tina salat subuh eta hudang jam 7 karak hudang eta kan termasuk asupna mah kebiasaan, tapi kumanya tina salat subuh nama tengah haja gitu eta kumaha asupna orang karena kedosaan apa henteu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al hadis. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah dina sahayeuna urang tiasa ring mumpulung pambrojong bengkok ngaronyok dina ieu tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala dina raraga thalabul ilmi neangan kapintaran ninggalkeun kabodohan. Mudah-mudahan wasilahna urang tiasa ring mumpulung dina ieu tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala urang sadaya sing dipanjangkeun umur anu barokah amin, jembar rezekina amin, sehat badan dohir sinareng batina amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah dina pertemuan ayeuna urang baris mertelakan tentang rubul ibadah dina masalah salat. Anu insyaallah dina sahayeuna urang baris nganyahokeun tentang udur-udur salat. Sabaraha sih aya udurna salat? Kitabus sholati ari dina ieu salat, ari dina ieu kitab salat ajengan musonif baris mertelakeun a'dzarus sholati isnani. Ari pirang-pirang udurna salat eta aya 2 ya. Berarti udurna salat ngan 2. Henteu 3 ngan 2 pokona mah. Mana hiji-hijina annaumu nu kahiji naum artina sare. Ngan kasebut udur teh kieu wal makna annal a'dzaro allati la ya'samu man akhara sholata an waqtiha bisababiha. Anu kasebut udur teh annal a'dzaro yen sanyana udur salat allati la ya'samu anu teu dosa anu teu doraka cek bahasa urang teh manya man akhara sholata jalma anu ngaakhirkeun kana salat anu waktiha lewat dina waktuna bisa babiha kusabab tadi anu 2 hiji naum kadua nisyan nya. Jadi nalika urang salat katinggaleun kusabab sare mangka eta tinggaleun salatna eta henteu mawa dosa kan wajib dikodo henteu meunang ditinggalkeun eta walaupun urang katinggaleun salat eta kusabab sare. Mana annaumu nu kahiji sare. Almana annal awala min a'dzari salat. Annal awala kana yen sanyana anu pertama di min a'dzari salati di antara udur salat. Ayan nama syakhsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqon. Eta sare hiji jalma satacan asup waktu salat secara mutlak. Itu sarena eta hiji jalma satacan asup salat secara mutlak. Itu wajat le ita kumaha baik eta mah sarena tengah haja ataupun tengah haja itu eta tetap kasupkeun udur salat keneh. Wa huwa yadunu annahu yastaikidu qabla ayyadi kal waktu anha. Wa huwa tah ari jalma teh
yadunu eta boga sangka annahu yen sanyana eta si jalma yastaikidu eta bakal nyaring qabla ayyatadziko satacan sempit al waktu naon waktu anha dina ngalaksanakeun salat gitu. Eta secara mutlak gambaran masalah kieu. Umpama ieu kadayatnya. Kadayat arek salat dohor. Kadayat arek salat dohor biasana ieu kadayat jam 11 arek salat salat dohor jam 12 jam 11 sare. Ngun boga sangka biasana gitu. Kadayat lamun salat jam 11 pasti jam 12 sok nyaring, sok hudang. Tah eta lamun gambaran masalah ikadayat jam 11 sare biasana jam 12 hudang tuh wa huwa yadunu annahu yastaikidu yen sanyana kadayat ieu nanti eta bakal hudang obla ayyadikol waktu satacan sempit waktu anha dina waktu salat teh. Yakin eta ieu kadayat teh ya moal sampai kalewat batas gitu, moal sampai ke asaran. Biasana ya paling nage kadayat amun sare jam 11 jam setengah 12 oge hudang. Tah eta summa lam yastaikudu ila ba'da doikihi lamun teu nyaring ikadayat ila ba'da doikihi illa ba'da doikihi angin bila mananggeus sempit waktuna fa innahu la ya'samu bihadata akhiri mangka eta kadayat la ya'samu eta teh henteu doraka bihadata akhiri ku sabab ngaakhirkeun waktu. Jam biasana ieu kadayat lamun jam 11 sare jam 12 jam setengah 12 hudang. Kari-kari ieu mah nonterana jam setengah 3 kakarak hudang umpama teh mah. Tah eta kadayat henteu doraka henteu naon lamun urang teh sare kitu ngeun boga sangka arek hudang kitu tah. Biasana hudang kari-kari katinggaleun kitunya katinggal dina waktuna. Beda lamun urang salat ya. Urang salat urang arek sare salat dohor. Kari-kari ya urang teh sare be jam 11. Untuk boga ajam atau orang teu biasa gitu kawas salat nanti kawas sare jam 11 hudang jam 12 teu biasa pasti lewat bae ngahajak sarena eta mah beda deui. Eta mah lamun diakhirkeun engkena eta mah kahitung boga doraka. Lamun urang arek salat jam 12 kari-kari urang setengah 12 sare puguh mah osok labas kari-kari sare mangka eta mah asup doraka lamun andai kata akhir salatna gitunya. Tah lamun andai kata ieu kadayat anu gambar nu pertama jam 11 sare biasana jam setengah 12 hudang. Kari-kari ieu kadayat datang waktu asar encan hudang bae dur be salat nanti waktu asar adan Allahu Akbar cenah dohor nulu jam waktu jam 3 kumaha eta wala tajibu alaihi fauriyatuhul qada'i sareng teu wajib ka kadayat fauriyatuhul qada'i naon ngodoan salat pada harita. Artina lamun urang salat tadi teh biasana ieu nya biasana lamun sare jam 11 nya jam 11 sare jam setengah 12 hudang. Kari-kari ieu mah kaasaran. Tah eta dina nalika urang waktu asar ieu cikat daya teh mana nu diheulakeun salat asar apa salat kodo dohor kan urang ieu naon tadi teh nya ninggalkeun salat dohor mesti kudu salat dohor. Ngan pertanyaanna apakah ieu salat asar eulan apakah salat kodo eulan salat kodo dohor. Tah eta henteu wajib pikeun kadayat anu boga sangka anu biasana kitunya. Biasana ieu sare jam 11 jam setengah 12 oge geus hudang.
ta eta untuk kedua tu hari tak ngelaksanakan sholat dohor. Tah artina sholat asar eulan kakak sholat kodo dohor gitu. Eta anu pertama. Ngan cenah ge wa yusanu iqadu manama qoblal waqti, disunakeun naon ngahudakeun jalma anu sare qoblal waqti satacan asup waktu, liudrika sholata supaya manggihan eta si jalma kana salat fi waqtiha dina waktu salat. Umpama gambaran ye hadayat ulin kana imana katulus. Kamana ayat? Cika tulus teh. Ulin bae. Hai siapa ya? Biasana ge cenah hayang ngopi yo baturan. Kabener aya ente cika tulus teh. Geura ngopi ka dieu. Jam sabaraha cenah ka dina? Jam 10:30. Tundu cenah geus dahar, geus ngopi, geus ngarokok lah cenah urang sahareulan. Nya. Cenah si kadaya teh kami marek sahareulan ya katulus ya. Teu kuat cenah ieu mah. Kayak hudangkeun. Tah selaku ikat tulus lamun aya narima katamuan model kadayat wa yusanu iqadu manama qoblal waqti, disunakeun pikeun katulus ngahudangkeun kadayat anu sarena eta anu sare qobla waqti satacan waktu 11:30 sunah dihudangkeun kadayat hudang 11:30 si katulus teh. Tah eta sunah hukumna supaya naon liudrika sholata supaya manggihan kana salat itu fi waktu hadina awal waktu. Ngan beda amaman adapun ari jalma nama anu sarena ta ba'da wujubi sholat sanggeus wajib sholat. Kumaha? Hadayat ulin ka imah katulus. Lus kenan keur ngopi kebeneran aing di imah kopi cenah. Maafnya bahasa nanya. Kopi kebeneran cenah tidak aya kopi. Si kadayat teh. Ayo ngopi ieu. Mi ngopi. Umi teh sana ya. Mama, Bunda. Oh Bunda. Bunda kopi. Aya kadayat biasa Om Dayat. Datanglah kadayat disuguhan kopi. Geus gitu, aduh, tunduh amat ieu. Ulah waka sare, maka begitu dohor tuh. Teu kuat. Aku rek sare bae lah. Tah beda hukumna ari tadi mah panjang keneh waktuna sudah diudangkeun. Ieu mah lamun kadaya salat teh sarena geus waktu wajib melaksanakan salat 5 menit di salat 5 menit di arek dohor eta mah payajibu iqaduhu wajib kudu diudangkeun nya wajib diudangkeun ulah udang dohor eta mah lila keneh ieu mah hudang pada hudang dohor sare deui kopi ge can geus kalah sare. Tah nalika geus asup salat sare maka eta mah teu jatuh kana sunadi wajib kudu udang wajib eta mah lamun teu diudangkeun eta urang sebagai jalema anu deukeut jeung eta dosa sebab urang ngeukeun atuh padosaan nah. Tah anu kahiji eta sare. Anu kadua wanisyanu udur salat eta nisyan artina poho. Teu wajib salat lamun poho. Lamun salat kudu poho. Lamun teu eling ka jalema poho. Amun salat kawas jalema nu di jalan teh ya. Kitu nu leuyeun. Ai. Tah nya anu edan mah teu wajib salat sebab poho eta geus poho ka indeng-indeng ka ditu. Nah, jadi wajib senanta udur salat eta ku poho. Naon mana poho? Anasanya min a'dari salat. Yen sanyana anu kadua di antara udur salat teh anisyanu eta poho. Lakin bisyarti alla yansa'a an manhi anhu. Ngeun poho ieu kasebut udur salat eta lakin bisyarti tetapina disyaratkeun ala yansa'a kana yansana ulah pohon eta an manhi tina perkara anu dicegah anu dina poho teh beda lamun urang pohona meunang ngahaja dina perkara nu haram model tadi teh sameme salat minum ulang
kari-kari kaasaran mangka eta mah henteu udur salat. Artina henteu udur salat nek kadituna wajib kodok dohor kakarak salat asar. Beda nu tadi teh nya. Nah, beda nu tadi mah biasa udur salat ku sebab sare teh boga ajam tadinya, boga ajam. Mana seperti ka ayadukhula waktu sholati wa ya'zimu ala fa'liha, seperti urang pohona teh ke ka ayadukhula waktu sholat, seperti asup waktu sholat wa ya'zima an fa'liha, sareng urang ngajam kana arek ngalaksanakeun sholat sumayata sagolo bimutolabatil kitabi, saterasna katungkul eta si jalma ku mutolaah kana kita. Seperti kaotong ya. Wis kaotong di kobong Bismillahirrahmanirrahim ila manala wa mila pinawi matu amilin. Biasanya ngaji amil terus ngaji amil bae. Sampaikeun Allahu Akbar ila manala wa mila terus bae cenah ieu dohor arek kapal arek sorogan. Kari-kari ieu mah. Wah pokok mah. Atuh biasa ngapalkeun bae sampaikeun teu kadenge adan-adan acan katungkul kuno teh katungkul ngaji mangka eta mah kasebutna nisyan udur salat. Nalika umpama teh kaotong sampaikeun ka asar encan inget bae ieu kana waktu dohor ku fokus ngaji teh mangka eta mah udur salat. Nalika salat asar itu naik kedur bae salat asar katinggalan dohor mangka eta mah heulakeun salat asar pandarikeun salat qada dohorna itu. Tah eta kumaha urusan dosana fa innahu la isma alaihi hinaidin, mangka yen sanyana kalakuan kaotong anu ninggalkeun salatna ku sebab poho ku sebab mutolaah maca Al-Qur'an maca hadis jeung sajabina la isma teu boga dosa itu alaihi ka kaotong hinaidi dina nalika pohona salat ku sebab poho gitu. Pohona eta atau tengah aja gitu, atau tadi teh seperti mutolaah kitab kumaha dina masalah wajib qada wala yajibu alaihil qada'u fauron, teu wajib alaihi ka kaotong al qada'u naon ngodoan fauron pada harita gitu nya. Teu wajib eta kaotong lamun urang ninggalkeun salatna eta ku sebab tadi poho keur macan kitab mutolaah jeung sajabina. Geus bae engke salat asar dur bae asar ngalaksanakeun salat asar kakarak salat qada. Beda masalah amun pohona tadi teh ya gitu. Cik pertama lakin bisyarati ala yansa an manhi anhu, disyaratkeun pohona eta ulah timbul dina perkara anu diharamkeun. Kumaha lamun tadi pohona teh kusabab minum gelokek atuh biasa klenger abok umpama teh mah abok kari-kari atuh katinggalan salat dohor dur be asar aduh abok ya jam berapa ya jam 12. Nah eta mah kumaha kitu amma idana saa, adapun bila mana timbulna poho an manhi dina perkara dilarang anu ka eta jalma nahia tahrimi ku ngarang ku dilarangna eta ngajadikeun haram komari seperti nanti dia main judi gaple umpama teh ya tapi gaplena duitan gitu ya duitan untuk komo ya nah, seperti main gaple atau di naon au karohatin atau arah-arah makruh. Mana anu makruh eta kala abin kayak main-mainan seperti main naon Mobile Legend gitu nya teh harugieun ka batur henteu main Mobile Legend ya santai di main Mobile Legend. Nah, main Mobile Legend mana di seperti nu amang-amang teu aya faidahan lah. Seperti budak ladetik mainan, main kegambaran. Woi, gagambar plok. Ya. Seperti main gambar-gambaran kaos kitu tah. Eta hiji ulin-ulinan anu
ente ai paidahan. Mana di satronji seperti main catur. Itu hukumna ente haram, ngan hukumna makruh. Satronji ben mainan tadi kakomari. Main judi mah haramnya ker makruh oge eta mah teu kasukun udur komo lamun timbul dina perkara nu haram mode satronji main gaple eta mah teu kasup udur nalika umpama teh mandai kata ieu nya kadayat jeung katulus main gaple plak plek plak plek weuy mati balak 10 balak 3 balak 6 umpama teh sampaikeun katinggalun salat dohor eta mah teu kahitung udur ninggalkeunna menang dosa salatna ya ditinggalkeun menang dosa jeung nalika dikodoan oge kodo eulan kakara salat asar palai sabi ada di mangkanu kitu tadi tanya poho ku sabab nata udur salat ku sabab pohona dina perkara anu haram mangka eta mah teu kahitung udur salat ya. Mau dosa anu eta mah paya samubihi mangka dosa eta si jalma bihi ku sabab poho tadi teh mawana dina perkara anu haram uma dina masalah kodo wajibu alaihil kodo sareng wajib ka eta si jalma al kodo unon kodo pauron pada harita mohon jadi lamun urang tinggalkeun salat eta pohona ku sebab maksiat mangka eta malain udur salat menang genjeran menang dosa jeung ninalika di kodo eta kodo eulang kakara salat fardu anu harita gitu. Ninggalkeun salat dohor ku sabab pohona eta main catur main gapleh main ulin-ulinan gitunya mangka eta mah naon terana henteu kahitung udur salat nalika salat dohor katinggalkeun ku sabab pohon tadi mangka eta mah kodo eulan kakara salat asar wajib anu harita teh. Tah, sakitu menurut iasa ku sim pribados disampaikan mudah-mudahan aya manfaat khusus pikeun pribadi umumna pikeun urang sadaya. Akhirul kalam usikum bitaqullah summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih kurang diskusi bilih air pertanyaan anu kurang tempat atau kurang dimengerti mangga dipersilahkan. Jadi kamu kan orang tos sholat asar kan sana haram cenanya ayat sholat setelah sholat. Terus atau kumaha orang hukumna kan sedangkan tadi orang ngodoan sholat ya tidak ngodoan sholat sementara posisinya santos sholat asar. Sementara kan tos sholat asar mah aya sholat di perasaan gitu nya. Tah kumaha eta? Gitu maksudnya. Jadi andai kata kumaha ya lamun urang salat ya nya. Atawa urang rek salat qada atau salat wajib ka kasorean kan gitu. Atau urang arek salat qada dina waktu makruh. Ya. Gitu nya. Padahal kumaha lamun urang salat sanggeus salat asar gitu nya. Urang geus salat asar ya. Tapi boga kodoanan asal nu kamari katinggaleun umpama teh mah. Apakah urang meunang salat tidinya jatuh kana haram apakah henteu? Henteu. Oh henteu eta. Henteu jatuh kana haram walaupun eta dina waktu haram gitu. Kecuali baru orang lama sholatnya sholat selain kodok berarti gitu. Sholatnya selain kodok. Haram itu mana? Teu aya sababan gitu. Jadi sholatnya kan eta mah aya sababan, sabab kodok. Selain dina sabab kodok model sholat kodok tadi teh haram beuna ge ngalaksanakeun sanggeus sholat sah. Oh, kieu ki maksudna. Ieu orang loncat karena salat subuh. Oh, sholat subuh. Ya. Terkait dina kebiasaan antara ngahaja jeung teu ngahajanya. Tapi ieu mah termasuk pribadi sarina kebiasaan. Nya. Biasana kan lamun peuting eta kan sarena biasana di atas jam 12, antara jam 1 jam 2. Terkadang orang tina salat subuh eta hudang jam 7 karak hudang. Eta kan termasuk
asup nama kebiasaan tapi kumanya tina salat subuh nama tengah haja gitu eta kumaha asupna orang karena kedosaan apa henteu eta Sare penting bae gitu nya. mun sabaku sare penting bae gitu Cara penting. Jadi kumaha lamun urang sholat subuh keburangan itu sebab urang bergadang kan anu eta sananta sholat lamun keburangan apakah jatuh karena udur sholatku sebab sare ngahaja teu ngahaja nya eta kitu tinggal ibe urang akar masalah anu pertama teh apakah biasana iya lamun sare jam 3 udang moal ka subuh biasana lewat bae berarti ngahaja eta mah menang dosa menang haja eta mah eta menang haja kita menang haja kecuali sarena ti jam 10 udang jam 6 atuh eta mah setengah belajar anu di kuburan wae do kitu atuh teu tengah haja eta mah aing mah haja seperti kaos urang sare jam 45 menit deui biasa ge urang sok katinggalan ya lamun disarekeun kala sare berarti ngahaja mau udur salat udur ngeun udur sarena eta kusabab ngahaja lamun biasa mah akalan bae kumaha usahakan ulah peuting tapi kudu dilengitkeun kebiasaan sarena eta mah Berarti eta mah kayak lamun orang misalkan ya sampai ke hudang burang gitu nya. Hampir harek dohor gitu nya sampai dohor lah misalkan. Kusabab eta begadang teh ya gitu ta. Berarti eta asupna teh orang lamun ngodoan salat eta apa salat wajib dohor heulaan apa ngodo subuh heulaan eta? Lamun tadi kan kalewat geus kalewat salat subuh lah. Heeh. Kari-kari urang arek di kodonan dina waktu dohor. Tadi tinggal sabab nu pertama teh ninggalkeun salat ku sebab sarena apakah atuh ngahaja papan ngahaja amun ngahaja engke di kodok itu lamun ngahaja ninggalkeun salat ku sebab sare mangka eta mah jatuh salat kodok heula karek salat dohor sebab tadi ninggalkeun salatna ku sebab sare sarena nu ngahaja mangka kodok heula kodok heula karek salat dohor Kodok subuh heula nya. salat subuh heula. Tapi lamun kasusna kieu kasusna misalkan ia arek salat asar di wilayah Baturnya di lembur Batur salat asar urang kan pakai celana persiapan celana hideung celana panjang gitu nya ya teu moal sarung ngarang di daerah Batur ya pas orang arek salat karena kanyahoan orang celana di dia ta bolong di dia ya urut rokok tanang gitu nya bolong cek kami asana mah ngadengkeun kiai teh pengajian lamun celana urang bolong dina pas aurat eta teh batal salatna kan tah didinya urang teu salat kebeh burung lah pas balikeun bae di imah pas balik ka imah sore ya arek magrib tah eta asupna eta ninggalkeun salat asar teh sengaja apa henteu gitu nya terus ngodona eta urang gitu apa salat wajib magrib heulan jotos magrib dia apa kodo asar heula eta Bagus. itu soalnya bi eta pengalaman Zaman di perjalanannya kumaha cenah lamun orang biasa di perjalanan arek salat kebenaran umpama teh mah angge salat ngeun kapanggih bolong ti dieu kaos tadi kene atau arek salat bolong ti dieu lah cenah di imah bae cenah salatna kari-kari ka imah geus kaburitan ka magriban Labas gitu. Eta mah teu nerapkan ajab nu tadi nu pertama. Ya. Ninggalkeun eta tuh ngahaja eta mas ngahaja. Urang mah mah atuh kasup ngahaja eta mah nya. Ninggalkeun salat dohor ninggalkeun salat asar aik di imah bae cenah kari-kari geus kalewat waktu geus beak waktuna salat asar. Itu mangka eta mah atuh Pak ngahaja salat kodo heula kodo asar heula kodo asar karak maghrib tapi eta disebutnya sengaja eta sengaja sedangkan orang lamun urang balik ke rumahnya urang kan teu bawa persiapan ya kan aya ukur celana doang gitu nya baju nu aya napel di awak urang doang gitulah lamun urang balik pan can kawak balik pan soalna kahiji pan posisi jauhnya gitulah
Makanya orang pas pulang ka dia gitu tah. Urang lamun dan lamun maksa-maksa salat bae pan nya. Lamun maksa salat teh urang atuh moal endah pan bolong ieu pan. Mang hate gitu nya. Mang hate urang. Leungeus mamang teh Jelas, positif ya, jelas bolong, gitu. ya. Soalnya bolong gitu lah, bolong. Lamun urang balik pan, urang can waktuna balik gitu tah. Jago saat perjalanan jauh pas orang balik ka dia gitu tanya balik ka dia eta terus waktu maghrib gitu. Sedangkan orang teu niat ninggalkeun salat teu niatna garek salat gitu tah garek salat cuman Kendala gitu ya. kendala ieu bolong ieu tah berarti asupna sengaja bae tah Kan niat nu awal kan niat arek diakhirkeun kari-kari kabener kalau akhir bae atuh niat ieu arek ninggalkeun salat dina waktuna nuju karena arek diimah atuh ninggalkeun sarua bae. oh berarti dina niatnya niat sengaja. Siap niatnya. niat sengaja eta Adalah Pak. kendala lagi dina umpamana tadi teh pan urang daruratnya darurat gitu ya. Darurat. Berarti asupna sengaja bae eta. bener Yang paling lagi eta mah akalan bae belah mana gitu atuh pakai tutup naon gitu. masih bisa kena di akalannya sebenarnya masuk ku hasaplas gitu lah Secara kemanusiaan mah ibarat imah orang jauh atau orang neangan musola terdekat. Atau salat kumaha cenah ieu bolongna kanyaon ti di kenehnya. Tutupan deh ki set. Allahu akbar. Atuh kuwiji bae kitu kudu naon. Kudu Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi Allah. Tujuh deh ki bae jadi kudu aya hayang katutupan mah. Yang penting katutupan cenah. Aturan salat. Aduh, masya Allah. tapi eta kayaknya masalah batal atau sholat katanya gitu lah orang sholat sadar ya orang-orang yang make celana anu kotor sholat be orang ya misalkan bos sholat dohor bos sholat asar gitu ta. Misalkan sholat asarnya sholat asar sholat bae pas beres sholat asar orang arek maghrib sholat maghrib dia nya sholat maghrib pas maghrib ai parasa tadi mah ke sholat asar orang make celana eta celana kotor eta aya najisan gitu. Aya najisan. Yakin orang najisan soalnya lamun orang sok buang air kecil itu nya kadang-kadang sok kacepretan eta kacepretan si sempak neta gitu nya Terus gitu cenderung eta orang yakin pas maghrib orang tadi sholat eta make celana eta yakin eta kotor eta sholat orang eta diulang deui di kode apa kumaha eta dikusab orang tak apal ieu poho gitu tah ingat-ingat orang terus habis waktu sholat asar eta gambaran kawas kieu eta jatuhna kana kodo. Walaupun ingetna lain waktu harita saminggu ka tukang tetep nu eta wajib dikodo. Anu inget mah. Lamun ingat beda jeung poho. Ngaran poho mah kan poho bae. nah berarti lom poho eta mesti wajibnya gitu Teu orang ulang wajib. sholat teh. Poh. Tetep walaupun urang geus salat pikir-pikir naon ya. Umpama teh salat subuh. Ingat salat subuh dipake nu eta. Ya. Urang ngalaksanakeun salat subuh. Naon ja nu subuh ieu mah asana. Ieu keneh bae celanana angkat kanajisan maka wajib subuhna eta kodo eulan kakar subuh nu harita. Pak saya pertanyaan Ya mau bikin bae. Mantap. Jadi salah hiji udur salat gitu nya. Kudu salat. Beda-bedanya masalahna gitu. Kaasup udur jeung hentena beda-beda dina tempatna jeung perilakuna nu kumaha gitu. Jadi henteu setiap anu sare eta udur salat. Gitu. Henteu setiap anu poho eta udur salat. Nah aya anu sare gitu kasup udur, anu sare teu kasup udur gitu. Nalika amun kaisupna sare ka asup udur teu meunang dosa kenah gitu nya. Walaupun dikodo oge salat teh meunang dosa lamun ninggalkeun salat ku sebab sare tapi udur. Sarena anu kaitung udur gitu tah. Mun eta mah ninggalkeun salat ku sebab sare-sare keneh bae tapi sanu eta lain kasupkeun udur, mangka ninggalkeun salatna dosa mawana. Aya dosaan gitu. Jadi double.
double dosa berarti. berdosa. Berarti patulus mah ikut robah sareng patulus ya. Lamun tuman sare jam 12 katanya kudu diminimalkeun jam 10 gitu beh dia kedah ya. Jadi beh dia nak maksudna Jadi mengira-ngira. gitu. Kulantar mun teu bisa bae teh nya. Itu bisa baik. Tipu itu bisa mah. Kebiasaan. Nah, geus kebiasaan Berarti kami. mah salah sahijina eta teh kudu pakai alarm. Heeh, Pertama. bener, alarm. Alarm. Semua memparna sih. Tapi meureun ketika make alarm aya upaya orang hirup mah. Make alarm kan aya upaya orang. Oh, Geus Niatan. berupaya, geus berusaha orang ya. Niatan nek Niat. hudang ya aing Hudang make gitu. karik-karik eta dalam make ieu ge. Teh hudang kan hebat. Hudang ge kumaha eta? kan di awal tadi teh. Oh, benar. Awal natang, awal eta kan biasana labas bae. Kari-kari Labas bae, ditarekahan gitu umpama teh mah tetep Dia kalah gitu ya umpama. waktu hari teh ditarekahan oke tetep aya sabab ngaul biasa biasana atuh labas kari-kari cenah sugan bae pake alarm mah cenah hudang sugan ku biasa digelabas bae. Itu udah kena ya. Kecuali ki mah biasana jam 12, arek sare lah jam 11 atau nepi jam 10 gitu nya. Sugan gitu udang subuh gitu nya. Diniatan lah. Sarenan teh jam 12, jam 10 gitu. Tapi udahna berakin hebat. Tapi tak bentuk asup sengaja meureun dia aja orang niat ieu pan. Pemake berarti eta. Artinya apa tadinya biasanya kan jam 12 tuh Oh. sarenya. Jam 12 sare. So sebenarnya kaberangan bae. Padahal sengaja jago sabar di awalnya gitu pan. Dibiasakeun di niat sare penting eta tah. Ngeun ieu mah kitu diakan kurang. Arek sare jam 10 lah gitu nya. Supaya lebih awal hudangna gitu tah supaya ulah kaberangan jam 10. Cuman itu jam 10 masih sare keneh bae tah sampai ka subuh eta gitu sampai kaberang. Tah eta kumaha eta? Eta masuk sengaja apa henteu eta? Jadi aya upaya dikurangan gitu. Ya, Sarena. Ya cenah lamun pake alarm cenah orang upaya make alarm tetep bae cenah eta mah ti awal lah. Ngan di awal orang kieu tah dipedurkeun dina jamna eta. Dina waktunya. Waktuna teh dina jam 12 jadi jam 10 teuing gitu. Eta. Atuh kan geus aya berusaha geus aya ajam gitunya. Biasana lamun jam sare jam 11 ya mata subuh labas. Kari-kari dikurangan labas keneh we eta mah henteu kaasup tadi teh jadi geus aya berusaha urang. Cenah hate urang itu nya. Nu eta met berarti nya. Jadi geus biasa namun jam sakitu sare labas bae kari-kari dikurangan labas keneh bae. Eta mah teu kaasup sare nanti sare udur na eta. Udurnya. Cuman tambah pemake beureun jago beureun. Sare udur eta. Soalnya abi ya gitulah, ngalaman gitulah. Ngajaran lah. Sok hayang subuh teh pertanya. Eta henteu jauh. Hayang sholat gitu lah sampai kamu berjamaah karena sore keneh lah gitu. Tetep bae PRT udah keberangan bae, keberangan bae. Pulang jam 5 bae teh nya. Kurang bae jam 5 eta. Bisa karena terbiasa. Heeh. Jadi eta mah udur gitu ya. Udur. Udur. Paling dia patokanana urang tadi sarena eta itu sare jeung pohon eta apakah kaasupeun sare anu disengaja apakah henteu pohon eta pohon disengaja apakah henteu Masalah sholat kan hmm. tapi iya mah masalah jama Jama iya kamari iya abi jama terkait kan masih dalam perjalanan cari tanah arek balik ke dia ke lembur posisi di Bandung kan arek eta pas waktu dohor waktu dah jadi pas istilahnya kieu si supir eta ayo orang siap-siap balik balik nah jadinya sholat dohor lah kan otomatis abi kan arek ngajama jama asar dia perjalanan jauh arek di sekaligus kan belah sholat jama di dohor ke asar tah tidinya si supir eta kasarean sampai ke asar sampai ke asar tah posisi abdi eta tos ngajama asar dina waktu dohor tina waktu dohor tos di sholatan tos di sholatan tapi
ti dohor sampai ke asar eta can berangkat keneh bae. Eta kumaha hukumna? Salat deui apa kumaha? Salat qasar jamana takhir apa takdim? Takhir apa takdim? Maksudnya eta. Maksudna kumaha eta maksudna? Jadi kan lamun urang salat ieu arek gelombang ka dieu salat dohor jama Asar. takdim. Hmm. Jama takdim eta engke asar ditarik ka dohor. Hmm. Di asar tarik ka dohor. Dohor ulang kakara Asar. asar. Ayo oge jama takhir. Di mana uina? Di mana tadi uina? Di Bandung. Di Bandung ka? Tadi ya. Jama takhir. Kebe lah salat dohorna di ditu bae. Ngaranna jama Takhir. takhir. Kakari umpama tema batas babakan Bandung eta ayana di perbatasan antara babakan Bandung jeung Unibera tah tidinya ulah sapekeun geus asup kana babakan Bandung nah tapi nya kampung babakan Bandung di mana di Cikesik engke salat asar di Cikesik ngaranna eta jama takhir salat dohor di akhir-akhir kayak salatna dina waktu Asar. asar aya tadi kan salat jama takdim atau takhir kan eta berarti jama takdim. takdim berarti kayak salat asar salat dohor Salat dohor kakarak asar. asarkeun gitunya geus salat dina waktu dohor Salat. dengan tik salat deui Dengan tik salat deui. Sanajan can berangkat. satacan berangkat oge Jadi itu mah meureun berangkat tadi dohornya. Heeh. Usah supirna kasarean. Kasarean Kasarean. sampai ke asar. Sampai Sampai ke waktu asar. Itu lamun teu ieu teh orang bisa kena salat asarnya. Bisa keneh di ieu mah gitu. Berhubung geus ngajama gitu. Apakah salat deui apa henteu gitu. dengan tik salat Tik salat deui nya. kirakan jarak nu jauh jasa gitu maka aya dina jama takdim jeung takhir mah teu aya syarat lamun ieu mah geus salat dohor kari-kari asar oge can numpang dengan tik itu aya tos di qasar jama mah geus dina sawaktu bae ayana aya lempang arek teu aya dina sawaktu Tapi kumaha dalam kasus rakyat jam 3 ya aya main bola. Jam 3-nya aya nonton bola lah di Cikesik. Sedangkan cek kami teh ya lamun kami nonton bola kali itu jam 3 otomatis itu kayak asar pasti ketinggalan. Jangan di lapangan nya loba jelema loba penonton pasti ketinggalan. Dan kami teh salat dohor bela non salat asarna dina dohor ya. Salat asarna dong gitu lah nya kasusna kitu lah sarua kan ieu mah dina bola gitu tah eta mah anu jarakna deket gitu. Kumaha eta bisa eta salat kitu bisa. Eta mah teu bisa. Teu bisa. Sebab jarakna deket jarakna deket gitu. Jarakna deket. Perjalanan gitu berarti. Tah aya masalah kieu. Walaupun jauh jarakna meunang qasar jama, tetapi lamun lalampahanna leuleumpanganna keur aya maksiat teu meunang qasar jama. Katulus. Di ditu rek leumpang ka dieu. Udagna naon? Di lembur cenah hajatan dulur aya naon di hajatan anggap organ resep cenah kami kana organ di Bandung ti dieu arek kababakan Bandung hayang organ doang leuleumpanganna arek cenah kami mah qasar jama bae cenah nya syarat qasar jama bae cenah jama takhir atau takdim haram teu meunang qasar lamun leuleumpanganna maksi tujuanna beda. Jadi kudu mubah leuleumpangan kudu mubah penang hebat deh ya gitu guna-guna gitu buat di jam kasar lah cuma tak Pikirin ke dinya. mantap tapi sih atau arek leuleumpangan panjang Iya tah ge merek kitunya. Soalnya ge pernah gitu tah, pernah yang nonton bola teh gitu lah, ke acara non Agustusan gitu lah. Mainnya kan barangkali jam 3 main tah. Sedangkan orang kan asar sekami teh lamun ka ditu kami asar geus moal inget kana salat asar ya. Pasti ka nonton bola terus rame penonton kan. Diniatan di dia salat gitu lah. Di jama teh gitunya. Jadi geus dohor gitu orang salat asar di dinya gitu. Teh endah eta mah nya. Endah jarak nu pendek. Jarak nu pendek jeung tujuanna deui teh endah. Lamun nguji ieu model kilometer nah perbatasan minimal lah sabar eta jamat teh.
kalau menguji eta nah gitulah uji jarak jauh, Jarak, jarak nah. tempuh. Nah. berapa Oke. kilo lah menat seberapa iya gitu Pasti minimal lah pasti nama meureun gitu nya. Jarakna meureun atau anu jarakna eta anu bisa ngalewatan dina salat eta meureun itu mah nya. Sholat. Sanes Antara- aya waktuna, Aya waktuna. cuma hilaf deui eta nya. Wah kita. Insyaallah. Jadi beda pembahasannya. Abi oge ningali kana kitab keterangan kan udur sholat. Oh, iya. Insyaallah kieu waktu urang Sholat jamaah. dibahas. Sama. Waktuna sabaraha Sih, mungkin minang aya kan. dina kitab takrib gitu. Aya dina kitab takrib sabaraha jarakna, jarak tempuh baik ku motor atau ku mobil atau ku lempang. jadi ya jarak katanya Aya Aya jarakna. jarakna. Itu sajauh-jauhna gitu nya. Punak abika. endah Eta, lagi orang ngobrol. Nah, mari. Insyaallah. Ieu mah Herman ya. Mohon insyaallah. Ieu mah buka-buka mah nya. Mah Herman di Badung. Lain baheula nya beh dieu, beh di beritu. Dahor telo, asar telo, magrib telo kieu nya. Berbicara mah Herman dia. Mangka-mangka kuari-kuari keur hana daek nya. Kumaha carana urang eta nambal salat anu heubeul ku urang kaliwat. Antara dohor, asar, maghrib, kumaha itu coba? Apakah orang maghrib bisa double? Apakah dohor bisa double? Kumaha eta kira-kira coba eta? Lamun euring kana dosa baheula, Masalah kodo salat Ya. heubeul. mun Anu telo kurang dilakonkeun dia. masalah Ieu mah keur pribadi ieu nya. Buka-buka dia mah. mun Fair ieu mah. Gitu. Ieu mah teu munafik jero Badung ieu mah. Coba kumaha eta? Kiai coba eta, penjelasan coba. penjelasan Coba minta diklarifikasi coba ya. Mantap. sholat tapi nggak mantap kan sholat kodo tak pandang waktu menang rahage menang sakali 2 kali 3 kali waktu sholat dohor nu wajib nu fardu ayeuna cenah ieu cek Bapak Herman arek sholat kodo dohor anu 10 poe ka ditu menang 10 kali gitu nya umpama tema 1 2 3 4 geus dohor pertama dohor kedua katilu ke 4 kelima ke 100 aja menang bah Ai kuat mah. ai kuat mah Kumaha eta usulina coba? usolina ai usolina mah ai amun dina waktu kodo mah itu mangga arek pake kodoan mangga ai itu oge mangga kumaha cenah arek pake kodoan mangga usoli mana salat naon ieu Mama dohor Dohor. ya. sholli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblat qada andillahi ta'ala. Niat kaula salat fardu dohor 4 rakaat ngadep kiblat qada kana Allah taala. Qada-qada eta nambal kana Allah taala. Gitu ambil tapi nya. Kumaha cenah lah kami mah cenah ieu teu bisa qadaan. Teu kunana salat hada oge. Sebab ai kodo mah peribahasa unggul itu ngabedakan antara kodo jeung ada itunya Bener kan masalahnya. Oh. Bapak Herman itu tadi. Setahun anu kalangkung. satahun Maksudnya, kala karena kayak jelema iya nya. Oh. Telok bolong-bolong sholat. Ya. Pan eta kan otomatis kadosaannya. Pan dina Islam eta pan aya sholat taubat. Jadi misalnya ya RT Herman sholat taubat wengi eta kumaha eta pan antara hapus dosa dosa-dosana nah antara dosa kan nya nah antara dosa ieu kan keur ngomongkeun dosa wallahu alam kadituna kan salat tobat kieu urang katinggalin salata 20 tahun Nah, gitu. 20 tahun kari-kari 10 tahun kakarak kokodoan 10 tahun kabur pupus urang ya umpama teh urang geus salat tobat urang kan geus menta pamahampura wallahu alam bisa jadi dihampura bisa jadi henteu wallahu alam kadina aya kan intina salat tobat eta menta panghampura ya menta panghampura ka Gusti Allah lamun cik paribahasa mah pangbabarian lamun ka manusia panghesean pelit dosa jeung pabada mah pelit lamun Gusti Allah mah wallahu alam pangbabarian itu
andai kata orang umpama teh mah ieu tadi teh kumaha cenah kami salat tobat be tapi teh dikodok atuh lain deui masalahna lain deui masalahna ieu urang teh hayang nobatan nobat anu mana ieu dosana kan salat atuh bayar eulan salatna karep urang perbarui tobat urang teh tobat eta urang eta moal babalik karena dosa anu kalewat eta ngaran tobat gitu nya. Anu eta umpama teh mah tobat Gusti kitu deui tobat geus eta lain tobat ngaranna. Kitu aya ngaran tobatna nikmat. anu geus moal dilakonan deui anu hareup anu bagus gitu. Nah, adapun eta umpama teh mah tobat tadi tobat bae nya apakah dosana dihampura wallahu a'lam. Adinya nama. Urang kan berusaha gitu nya. Kayaknya orang diskusikan tentang seberapa tahun orang ninggalkeun 10 tahun tah 50 tahun meninggal kalikeun ku orang sapoe 5 berarti lamun 50 tahun aya sabaraha bulan kalikeun 5 waktu gitu kayak tulis di jadwal kurang nyeun bae kadayat ketik tet asam dohor coret dohor usbiak cenah setahun dohor terus asar setahun siap nah kalau gitu akalan orang Kumaha tah lamun setiap waktu kurang ditambal misalnya tambal tak bisa beta saya baca asar urang kumana ya nya baca maghrib 2 kali gitu nya ngan hate urang gitu niat tambalan gitu ya tah tambalan anu dosa-dosa anu kalangkung mangga eta mah sae ngan urang leuwih tumancet kana hate kayak hitungan tahunna sabaraha tahun urang ninggalkeun setahun aya sabaraha bulan di sabulan aya sabaraha asar jeung dohor jeung asar terus kali itunya 5 waktu eta tah sedangkan tamang remeng-remeng teh kana urang kitu mah remeng-remeng kadang-kadangnya sapoe bae urang waktu salatnya kadang-kadang belas tuh saminggu tuh salatnya kadang-kadang saminggu salat urang berarti kan PRT dikolasikan beta mah di rata-ratakeun bae Diratakeun. kan PRT umurna 40 tahun ya karena 30 tahun beureun ya PRT anu geus salat eta gitu meureun ngan sugan meureun kayaknya gitulah orang niatna aya niat ngodoan mah gitu nya aya sugan aya sesana anu teu kahitung kurang wallahu alam sugan dihampura jeung kieu tah sugan teh sugan bae gitu nah dan anu keur urang digawean eta gitu nya pas orang teh nyampe tah kana waktuna nya sampai pondok umur teh tah mudah-mudahan bae bareng gitu dihampura gitu emangnya gitu upaya geus niat ngodoi geus niat dia ngan abi teh cangan gawean gitu soalnya abi ge buku seru ya oke mata iranya gitu kemang kayak gitunya gitu soalnya orang pada jelema Bandung baheula nya kuari meureun atuh kuari kayak betul benar gitunya memang Bandung ya yang intinya orang berusaha tak aya hasil tanpa berusaha gitu nya berusaha urang semaksimal mungkin gitu pikeun nambalan dosa-dosa nu geus kalewat baik dosa hakna Allah model gitu model zakat puasa wajib puasa oge ulah jangan urang dipikir nanti salat bae puasa zakat wajib eta kudu ditambal abi teh euling puasanya euling puasa sabaraha puluh eta tahun 1411 Hijriah sapuasa pul sapoe eta sampai ka ayeuna nya di dinya mah kan di atuh telok sabaraha tahun coba eta ti 11 Hijriah sampai ka sabaraha ayeuna 11 Hijriah eta teh ayeuna puasa umpamana ieu nya kan yang berkasar banyak adunya saat tempat kira-kira nya kalau itu mah tuh biasa memang eta belum potongan anak puasa kadang telok gitu nya ai kurang sini ya semua anak loba gitu nya terus kalau puasa mah bisa dikurang mah bulan puasa eta pira boro-boro anak puasa kadang telok main bae baheula cuma ya hadirinnya awas dosa na puasa jeung salat eta puasa mah bisa 2 kali lipat bisa 2 kali lipat eta yang pembahasan namanya 2 kali lipat teh pokona mah eta antara umpama teh masa puasa nu ieu sampaikeun puasa hareup encan dikodoan anu hiji engke berlipat eta berlipat puasa kanu katilu umpama teh mah encan dikodoan puasa nu ieu mah berlipat deui sama mangge puasa nu hareup berlipat eta mungkin insyaallah ya rada kesini dan eta berarti kita orang PR na eta kan yang puasa berpuasa Di pertemuan yang akan datang. jadi intinya mah berarti puasa mah eta PT hutangna doang Jadi- hutang aya dendaan teh ya dok semakin semakin
kurang tuh dibayar itu sebenarnya gedean ngana gitu berbunga Oke, meledak siap. gitu Nah, Jadi sing hade ingatkan masalah puasa. Penting jasa ada puasa. Ini masalah puasa orang bukanya di pertemuan mungkin bakal dongkap itu. Sebab masya Allah itu puasa sih pada si galetik oke kelebihan sholat eta. Sholat mah hiji bae. Gitu. Tapi lamun puasa masya Allah. Kalau mau lamun puasa nanti pembatalan ku sima awas Iya. gitu. Awas eta. Bisa sebulan 2 bulan berturut-turut ya. dosa katanya Puasana puasa Iya. sekali batal ku jima nambalan gitu PT nambalan. dosana tambalan eta 2 bulan berturut-turut ulah pegat lamun pegat 0 deui waduh masya Allah kalau betul banget pengek kita punya insya Allah 6 bulan berturut-turut lu sepoe kembali ke nol nyina cek orang Insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah sakitu anu tiasa kusim pribadi sampaikan mudah-mudahan aya manfaat khusus pikeun pribadi umum pikeun urang sadaya bilih bisi bahkan pasti aya cariosan anu kurang dimengerti sumangga taroskeun kana guru masing-masing karena sing pribados ngaranna ge manusia henteu luput dina salah sinarang dosa mudah-mudahan Gusti Allah ngahampura kana kabodohan sing pribados usikum bitaqullah summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.